digosok, digosok. Hari kelima rehe guys, tapi ngaliwat mah jalan bae aing mah bingung. Iya nu gawe poe kalima ya makin rehe, tapi ngaliwat jalan terus. Mentas di Arabnya nyokot duit. Anak cahaya, anak ngajalin. Nah, karana saha? Hah? Mana Umina mana? Ada yang komentar kan, katanya ini yang ngaduk kok cepet amat yang nembok. Pugu dipercepatnya gitu. Maklum Kiai. Heureuina bisa we. Ilmu jawara KPP eta mah. Abah Supi. Bah, kumaha cager? Anak anu parawan ngene teh. Aya meureun. Lain jadi jomblo kabeh di dieu tah. Nu keur neplok di nu botak tah jomblo deh. Ah, Masya Allah. Nya nama tahfiz bahasa berapa mah? Tahfiz kulhu. Alumni nya lagi, Bah. Alumni ieu, Pondok Pesantren Darul Ayam. Malum, ya pemirsa ya menuju belajar cenah. Nyarios nate cita-cita yang jadi bangun tukang gitu. Bangun tukang bangunan. Oh gitu, ngabangun tukang kobong. Asup. Ya, kumaha maneh we. Punten. Ternyata dia arwasen. Ya mah sambal duda ya dong deh ya. Masya Allah ngagerok lagi dulu pemirsa. Ngageol, ngagodak Ya, asep biasalah. Jangan mah dipuputna ku asep bae. Lain ku salimut. Jangan lupa subrek pemirsa. Oh, nya mohon diantos. Sakantenan nya di-share. Ibunya yang ngarepotkeun mun tiasa mah di-like. Aduh, nya, tur nuhun dukunganna sadayana nya. Aduh. Oke, balak komentar.
asa zaman Sangkuriang terus kumaha teh noleng nang gini eta komentar nah duka tak apa lagi penggemar kaiman berarti bawa tapi kau tukang dadakan. Kajarot tengah hayal da bojo mah tenang we aya di imah ngantosan. Kedap dia cenah bilih tuang gitu tinggal nyandak dina kosmos. Ngan di luhureun kosmosna eta aya arit gitu. Jadi upami bade babado gitu nya usaha heula ngarit. Tim gosok hadir. Bah, semangat terus, Bah. Ai karena ibadah mah semangat bae kolot mah masyaallah. Kamu budak mah sebut. Atuh budak yang nyaro lamun bedug subuh eta, rajin nyokot sajadah, diamparkeun. Beren bantal sare deui. Masyaallah. Mantap. Tukang masakna ieu rada aduh. Tong bari ngabayangkeun atuh ceng, ngalus-elusna ih. Aing pajarna meureun bitis awewe deuleu. Masyaallah. Aduh, kudu diruqyah ya hiji ya, uang. Uang ieu maling jelema jeung manehna mah. Uang pemirsa. Mani apik. Ditoel-toel asa hoyong Noel. Belum. Dengar diajar. Ceritanya mau ngasih tutorial ini, pemirsa. Tutorial cara ngasih. Cuman sendirinya aja nggak ngeh itu kumaha meureun. Nah, ini pemirsa namanya Dana. Sok ingat karena lagu ya Dana teh. Kumaha? Ya Dana ya Dana. Ya maling bako si Dana. Aduh, palingan si Dana tengah ngaroko, reng bakuna dipalingan bae ke budak. Bosan nampona euy, manehna deui. Pemain lama bersemi kembali.
lagu lama kaset kusut ya. Hartosna kumaha eta pangarsa? Hartosna kumaha? Bau-bau nama ya nya, bau-bau nama ya. Kedongnya ke bisnis serang dah ya nya. Padahal itu kawin tuh kadang kurang tuh. Oh, dikasih belah mana? Belah mana? Belah wetan mana? Belah wetan. Belah mana Arab eta? Wetanan Arab di mana? Siap tempur he, tunggu ngampar kejo. Kakak. Tingali, aduh pemirsa, ieu mah jalma rada beda ya mah, lokasi geuning jiga mere kaucing beri alung-alung. Ya Allah. Ayo. Kalau bata. Belah ditu mah huap nangan banget. Teu kadele banget teh huap. Heuh nya. Ngesang sagala deh, dahar mah. Ai gawe sugan ngesang ngacak. Acak-cak gitu ngesang. Mangan pemirsa mangan. Tuang, mitoha tuang. Mitoha batur. Tahunna barulat geuning nya. Ya nu botak. Sing sebeuh, mana? Buh. Deh. Anu beberes lagi parawan. Nu nganteran parawan, anu masak parawan. Tadi ngeunah teh ceng, menang masak parawan. Enak, mantapnya. Komating mun kawin jeung parawan henteu. Cuci mulut. Beuteung teas, awak lemas. Aing teludakan. Nawadang pemirsa. Kurang cukup naleukun we. Tintawaran.
badog mana na. Tinggal di pemirsa. Awak nage pemirsa. Aduh, ieu mah dua enti Bang Jaro ieu mah. Tuh. Orang nukur ge embung ele. Uapna. Aduh. Acting ada acting. Macam tu beli orang mah. Eta sukuna kunaon? Hah? Ai. Dimerekan ya? Iya, calon. Seperti biasa pemirsodnya ya di video ya sok ditungtungan ku acara makan-makan gitu maksudnya kita aya deui anu sanes mun di dieu teh gitunya. Alhamdulillah biasa tuang tiap dintenna di pasihan kuno gaduh apa maksud kuno gaduh hajat. Pak Jaro bade nitip salam ka saha kirana aya ke pamajikan teh aya di Lombok aya lain ngadangu kabar mah cenah tos melundung di wae nya tahu masuk intip kangge Bapak Dana kumaha kesan pesana nah nu melundung di mah lain deui atuh pesan-pesan kangge ieu wargi Riyadul Muqtadiin. Daya. Oh, ya itu ya mah tenan itu. Ayo, tong ribut. Saepkeun ya, jeung daun-daunna. Sanes schedule liwat ieu nya. Tapi da sanes schedule liwat ge nu gladi itu mah tuh. Eta tah. Semangat bae ai tingali masyaallah. Ceng. Eta daharna mah ni alus pisan, cangogo bari nonggeng. Ih, atuh bari micen ge tiasa meureun mah. Ya, turun ke sadayana parantos ngadukung kana channel ieu. Ti sim pribadi mohon undur diri. Wassalam.